Ieu dak aing mah nu ke kamari teh urang janji. Kamari dah. Hasil. Motor teh cair ya urang menang duit. Wah, mantap. 1 juta. Penyesatnya sakieu deui gua duit aing. Banyak keur penting dipake ulinnya. Heeh tuh, hura-hura. Ulin teh mesti ngajak-ngajak. Da kora atuh. Eta bagikeun atuh. Ya sok inung sok ngarep atuh. Wah, tong wakan nu eta. Tadi kumaha le? Nyari ah. Engke si keplek. Ngambek mah lang sasadu ka make keplek lah ke. Bager ieu heuh si eta mah. Dah jeung ngopi kan siaran-siaran eta sih teh. Oh, mau tuh hayang mah. Assalamualaikum. Salam. Mah kabarna cager. Calakeun. Tuh duit nu laku kamari teh nya motor teh atuh muka sakitu lah. Tuh. Oh, nya geus atuh urang ka ieu ka Mang Keplek heula. Teu hayu sasadu eunang ngomong yuk. Ayo. Bayaran geunangeun. Ayo bungeunahkeun. Ayo nya mau keplek nih. Aya sih mah. Tuh. Kamarana sih boleh. Kamari dibere amanat eueuh datang. Eueuh hiji pisan jelema ieu usaha sahiji. Rek ngalunjak kumaha? Assalamualaikum. Salam. Kamari ka mana wae? Aya. Biasa kamari salamatan heula. Kumaha barudak? Sia kabar bule? Nya orang can apal euy. Tuh, posisi pejaran ah. Siap. Apa-apa ya? Oh. Mang, hampura kayak bebeja. Ye, urang Wah, nungguan. hampura bebeja tadi teh geus digituin barudak. Barudak mah tadi teh ngajamu heula barudak. Ngajamu. Yeun, Mang kamari. Ya duit kamari teh sakieu ye tuh Mang. Tuh nyisa kitu. Kan beda tadi mah ngajamu teh barudak mah tah tanyakeun. Saking lebih baik 100 genep 5. Heeh. Saya sana ya. Heeh. Geus ku aing kantongan ah. Kesana barudak di marana. Duit itu ngaropi. Ngaropi mah. Ye. Ya sok atuh sampai ka jurang ya. Ayo. Ayo. Mang, kenapa? Naon? Tah, dak ieu nu kamari mah sampo uang mang teh. Bisa di. Gerak. Geus. Kamari ieu ku urang geus kapergok. Mau ke sampo. Kanyahawan ku si Tia jeung ku si Bahrul. Geus beta hampura. Bahkan kamari kurang dibere tugas amanat kalesi penarikan motor ke kecetoran. Geus berekeun hasilna ka urang. Geus ayeuna urang ngaliu ariung di barudak ya. Bedengkong kamari diudag. Geus hampura. Hampura. Baturan ya. Ariung ya. Ngopi sekali. Aya wae. Alhamdulillah. Ya, barudak. Kumaha calager? Adenya tong puak pawok, memang ngabejaan. Mun narek usahanya, tong pas kamari mau ke sampo tah, aya laporan dia ada kuah ki urang nu ngurus kebon. Oh, tuh si bule kamari pak-pak wae. Geus bae. Anu geus mah geus nya. Beuting ayeuna mau alulin ieu barudak warah hungkul ieu. Arek Mang urang narik ulin ka Kota Purwakarta ka KP. Ka mana? Ka KP teh geuning anu lampuna kejap-kejap harurung teh ya. Harurung. Heeh. Ari sia tong ngerakeun kamari ku geus dibawa oge geus dia kana mah tong ngera-ngerakeun lah. Oh, urang teh. Tolol. Naon maneh ngomong ngerakeun ka urang? Tuh, salbaha ditu Citarum bikin ka dieu sanu saha teu batur mah teu nyaeun waki urang ieu teh. Nya geus teh nya. Urang moal lila ya. Ayo. Nya pagawean sok anu sajen mah ngarariung we nya. Heeh. Kum. Ah. Ade, Mang. Kan kamari teh urang teh mah sampe. Heeh. Di kamar Amang, di barudak. Urang teh kan ngaku salah, nya geus ah ino orang hampura Mang lah. Pokoknya tahu sekali-kali dia we nya. Heeh, Mang. Bae nama lah antep geus mah. Sarepet. Heeh, Mang urang ge kamari ka babawa ku si bule urang jadi bengal ieu teh. Kumaha ya jeburkeun? Geus saya jeburkeun. Ayo. Jeburkeun euy. Ayo sok. Garotong. Yo. Ayo angga sedang balik ah. Uang ke penting nongkrong di warkop Hilmi. Dia mau kan rega ke aing hayu bro bubar. Kemana budak teh sate siapnya? Coba kieu. Tuh ini tungguan teh. Tunggu nimbul. Oleh lagi ke dari datang oleh lagi.
Woi, suara luaskeun wae. Belum oge koy. Teh ngajak-ngajak terus geus santai nyantai teh. Mana kemana wae? Kemana wae? Tungguan di tadi. Doaan nyelenya. Oh, tetap dua, ber aku dua sekilo banget bae ya atuh. Urang teh karak ka dieu tadi tenggeus ka dieu. Kemana tuh udah kelaina bejan sekali sa? Heeh. Yang geus lain mah sate mah belum heula. Mama ngatain urang yang barudak, kira datang suka sate asak. Ya si dong ngatain mah. Urang minum tong. Ayo minum. Masa di dia? Minum ayo. Minum kape nya. Le, sate mana le? Oh, di dieu nya loba. Tadi mah di dieu. Oh, jadi dieu mah. Ayo sama Bobo kucing. Kucing meureun. Loba kucing mah. Mungkin saloba kitu kucing. Jelema ieu mah. Tangan lah, tangan. Udah lu, cantik, beak nih. Ampun budak Tangan. Anaknya serepet. Eta sate naha? Sate. Di sate yang mana? Ini lagi ada di itu. budak teh. Atuh mah. Gesek mah. Coba, bro. Maling-maling gitu. Coba.